Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sunda, patepang deui sareng abdi Intan Putri Agustin dina acara redaksi Famos TV. Edisi Jumat 18 Maret 2022. Warta utama anu lebet kana redaksi Famos TV ngabahas tentang sistem KBM SMPN hiji Solokan Jeruk di masa pandemi. Nyaeta salah sahiji sakola di Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Simkuring pun Intan Putri Agustin bade ngadugikeun salengkepna. SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk nu aya di daerah Kabupaten Bandung, tepatna di Desa Solokan Jeruk. Salaku sakola anu ngalaksanakeun pangajaran dina nalika waktu pandemi nu ngagunakeun protokol kesehatan sarta aturan-aturan ti pamarentah. Daerah Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, tangtu jadi perhatosan utama pamarentah lantaran lebet kajona beureum COVID-19. Kukituna, SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk wajib ngutamakeun kana protokol kesehatan COVID-19 kangge lumangsungna KBM dina nalika masa pandemi. Sapertos sababaraha aturan anyar anu dikaluarkeun ku pamarentah di antarana aturan sakola anu teu tiasa dijalankeun sapertos biasana, ngawajibkeun siswa, guru-guru oge warga sakola nerapkeun kebiasaan-kebiasaan anyar. Kasehatan anu jadi kautamaan, kudu ngajaga jarak, kudu ngagunakeun protokol kesehatan sapertos masker jeung sajabana. Nu matak mangaruhan kana kagiatan sakola, di mana siswa nu rek sakola kudu sehat pikeun ngajaga kesehatan sasama warga sakola. Kebiasaan-kebiasaan anyar anu dikaluarkeun ku pamarentah eta oge butuh peran ti masyarakat oge warga sakola pikeun ngalancarkeun jalana atikan di masa pandemi COVID-19. Siswa anu diajar di sakola teu tiasa lebet sadayana tina unggal kelasna. Eta jadi salah sahiji panghambat kana panyebaran COVID-19. Pikeun kurang leuwih kitu kaayaan sakola di masa pandemi COVID-19. Pikeun leuwih jelas informasina diluyukeun ku Emripki sareng Moeh Faisal selaku reporter lapangan nu bade ngawawancara narasumber. Hatur nuhun ka Intan di studio. Oge abdi ayeuna parantos di lingkungan SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk anu mana parantos kurang di Kuninga yen SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk teh mangrupikeun salah sahiji sakola umum anu aya di Kacamatan Solokan Jeruk. Oge SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk teh kalebetkeun kana sakola favorit atanapi anu lumayan seueur paminatna. Tah, anu mana ku masyarakat parantos di Kuninga ayeuna mah sagala rupi kagiatan teh masih keneh patali sareng anu namina pandemi COVID-19. Nah, kumaha keayaan SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk ayeuna? Abdi bade narasan kana narasumber anu aya ti SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk. Lajeng abdi parantos sareng narasumber ti SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk. Wilujeng Ibu. Ibu, kumaha sistem KBM SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk di masa pandemi? Pada awalnya KBM di Solokan Jeruk, SMP Negeri Solokan Jeruk 1 itu udah 100%. Tetapi karena kemarin ada lagi peningkatan yang kita tahu semua, ya, peningkatan COVID, jangan dibagi dua dibagi dua, jadi 50% daring dan 50% luring. Jadi semenjak minggu kemarin itu udah KBM-nya
daring dan luring. Hatur nuhun. Sakitu laporan di abdi. Lajeng ka rerencangan abdi Faisal di lapangan. Hatur nuhun ka Intan di studio sareng rerencangan abdi Rifki di lapangan. Bawa laporan dinten ieu ku abdi pungkas deui di lapangan. Saparantos beja ti Rifki abdi naraskeun ngawawancara ka narasumber 2 di lapangan ngabahas kirang ngangkung sami. Abdi sareng narasumber 2. Abdi tos sareng narasumber 2. Ada kumaha respon siswa kamu KBM tahun ayeuna? Mungkin perbedaan dari tahun sekarang sama tahun kemarin itu beda ya kan. Kalau tahun kemarin sebelum ada pandemi COVID-19 itu sekolah kan 100%. Kalau sekarang kan 50-50, jadi kita tuh merasa kayak aneh gitu. Kelas suasana beda, terus cara berteman pun beda, bukan cara berteman beda, jadi orang-orangnya jadi beda. Atau satu nuhun ada sakitu laporan di sini kuring sareng rekan abdi di lapangan kuring ngulangkeun warta dinten ieu ka Intan di studio. Hatur nuhun kuring kaijal sareng batur sapagawean kuring Rifki pamawas TV melaporkan. Hatur nuhun kangge M. Rifki sareng Moeh Faisal salaku reporter lapangan. Sakitu ti sumber informasi ibu guru sareng wawakil siswa ti SMP Negeri Hiji Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pamiarsa sadayana, redaksi Famos kantos ngadugikeun warta-warta tadi. Urang cikapkeun dugi dieu, mugia kaayaan saenggalna tiasa uih deui sapertos biasana. Mugia urang tiasa dipaparin kasehatan, sim kuring. Pun Intan Putri Agustin sejah amit mundur amit mungkur kasadayana. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.